Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nanu kos kitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang we. Di Tangerang we teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya we. Aya, urang Pasar Kemis aya we. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, kajen kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teka rasa orang cicing di dunia ku betah-betah nak. Sebab orang mah disebut nage keur molor. Cakang jeung Nabi annasun niamun manusia keur sarare. Fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh. Kuari wakas. Jadi keur ngimpi, kuari ngimpi jadi bupati, jadi gubernur. Nu ngimpi jadi lurah, nu ngimpi jadi kiai, pedagang, sudager keur ngarimpi. Barang maot mahudang jana. Gubernur eueuh, bupati eueuh, camat eueuh, lurah eueuh jang ngimpi tamah. Geusan barang maot. Mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha ba'dal maut nu hudangna sabada maut. Pangjore-jorena jelema hudang-hudang kakarak maut, hudang-hudang sabada dapat jore jasa. Jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ka alam barzah, alam akhirat. Ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna. Cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik. Haju kawudukan, haju leuwih parah. Barang diuk di majelis lain hudang merongkol. Ieu urang kuari keur gigisik garanna kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah, sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10. Hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Wa kudu mukallaf teu meunang budak leutik, teu meunang muedan. Ilu kudu urang merdeka, teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Opat zakaron kudu lalaki, ulah cewek, ulah awewe. Gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon, ulah ge imam salat awewe, imam pamimpin mah teu naon sakeun. Oh kiai ongkoh nyana. Maca kitab tilok berarti. Kiai si tilok baca kitab, macana koran. Lain kiai teh kuyai.
munnya ge maca kitab ieu ta baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi, nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi, urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga. Jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu baru jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys. Nah jadi orang ulah sada jadi negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik si aya kiai anu ngajakan kiai geus mangga jang kiai beta mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae gitu. Isya aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Geus sia goblok. Kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut begeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil bener-bener teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Meunang we satahun pajakna dicokot, rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang neangan adil hese. Katujuh mujtahidan. Pinter berarti. Sebab itu negara lain desa-desa acan. Berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak. Nyana teu kudu tuh nyatanya deui. Andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak. Supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 syuja'an kudu gede wawanen gagah. Ulah nu pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe jagotan cambangan jadi urang neuleuh tanjak ge asana betah urang barang neuleuh presiden atawa raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan nu jamaah ulah datang ka kos kitu itu bagus. Mun kunjungan ke Arab bisa didumling gitu. Sujaan kudu nu gagah. 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salamatkeun tanggung jawabna ke di akhirat urang bakal ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae nu endek. Nah, dulu ke orang mana nu gagah lalaki sebenarnya hayawe ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalamatkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zaraim ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10
boga bedengan sempurna dedeluan sempurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol pannya naon cadel jadi basol ro lain l tuntuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat basol pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Itulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul A'zam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu raja RT sakarajaannya anak sa RT. Jadi takkan RT raja itu pakai celana pendek pada RT raja kuari dek jaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangreud sah maksudna jadi pemimpin sifat pemimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di bai'at jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar ge di bai'at jadi pemimpin sarua setiheup Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji di bai'at. Di bai'at lain hayang di bai'at tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabai'atnya dijadikeun pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, eta teh cepet jasa.
kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran musim hujan, nu ngaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakeun bulan eta hujan bae. Teu diperkirakeun bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakeun bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layung ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ke ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan. Atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongko musim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan ku. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman barudak jing ke baroga hutang kabeh masyaallah. Penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudna salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka.
jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak cilik keneh wae. Masa sih cek hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelema meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara. Sahabat teh masih kene culak cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing teh lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah. Wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian dasar. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisaan. Tok sama kos kitu mah. Ya teh mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun teu kajeut. Yai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Mungkin dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah di neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak mah di majelis makan aing henteu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana eueuh mantak aing ngomong kos kitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh ya tuh aja nih bibisan aing terus ya percaya siap atuh babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah meujeuna. Pajar bae bener bae sombong lah. Tangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua nu ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cak sahabat. 5 ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang me nyekal bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron
Di balik mimpin perang aya keinginan tersembunyi di jerona. Ada udang di balik. aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng Kuwage. Aya rangda ketabrak sepeda. Di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cakna. Isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun mun nya. Goblok Haji Pendi blon. Korek ada udang di balik eta. Aduh, Masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Teh cek Kanjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka, anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Aja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus ya teh. Tuh nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral. Ih, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral. Ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekeun situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isian malulu, cenah ngomongna ieu mah teu betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu. Ternyata ndek intelekan. Jadi orang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Jadi lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah ieu mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Hei teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda di bayanya lagi. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi, kadang hayang seuri bahasa Kanjeng nan hayang seuri, hebat amat na bahasa keuna. Yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Kedua yas'auna ila jahannam, lumpat. Yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, nya luatan si ka jahanam. Horeng bener. Sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge? Sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae.
Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD atuh beda setika-tika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya di gelas di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sejen kula doang eta besi aja mareli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli detik segede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti teh naon sih maksudnya aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus siapa semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur siapa kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka ceurik kabeh sahabat ketika ceurik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur
dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai, tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi. Datang ka engke Imam Mahdi turun, datang ka Dajjal, aya bae hiji mah. Setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuarima zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerek satahu. Angkep. Lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberet geus. Eker malah. Nah, ieu tinggal hujan ngecerek satahun tapi teu jaradi. Naon teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Teu karasa. Masya Allah. Tetap urang memantak ngaji, urang hayang salamet. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah. Keluarga urang, pemajikan, anak incu urang disalametkeun. Pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketikanya nangaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya robbal. Watanakidul imamatu, bisa sah jadi pamimpin, jadi presiden bil bai'ati ku di beat. Wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi. Saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhu. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan. Negara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama beat. Kulantaran beat teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh, lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq. Ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq, berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama. Dipilih biasa. Nah, ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil ilmi wal iqdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa, pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna? Dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit, diumrah-umrahkeun supaya manehanana milih. Tegala dibere motor, dibere mobil. Aduh, eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae endek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi nyana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai na nogos gitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya eueuh.
Urang pasar Kemis aya we. Siapa aya bae kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh. Wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus suhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus suhud, sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh tidak milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil kena ngengkeuy milih ka ditu dipaksa kos gitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos gitu negara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara nyana nu sok pidato rosy wal naon kana kadituna finar cek nyana ya Rasul murtasi finar nyogok yung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio ne cekal huluna ai sia ngomong goblok teu bareres goreng kiai okos jelema nu di kota Allahu akbar we naon Allahu akbar pas azan Allahu akbar hes ai tiap tadi Allahu akbar beratas itu Allahu akbar waya azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus suhud kudu sah nyana jadi saksi
berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama teu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge numadak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali aya kesenjangan atuh